panggih deui ieu cece nya panggih deui baraya jeung cece baraya-baraya kabehnya karasa ieu cece teh boga curhat si kalbu anu baru tapi omat ya omat ieu ulah barendu ieu da ari ieu mah da curhat si kalbunya lain nya dipikir-pikir ari cece makan jalma ripuhnya jak kitu we pabalata ku hutang sagala aya loba pikirannya ka ditu ka dieu sok hayang jadi artis ieu sok hayang seueur artos urang curhatkeun wae nya supados teu nyangkolong teuing kana waktosnya ieu dadah ieu bye bye gaskeun ieu artis ngarah seueur acis hayang jadi artis ngarah teu paranas tiris hayang seueur artos biasa ngaendos hayang seueur artos isi dompet ngarang teu polos berang peting terungsing benang peting teu daging moal pusing moal pening dahar ge pasti jeung daging loba hilingnya ieu kadang-kadang urang teh kukurilingan we moal rusing moal pusing moal pening moal lieur nya moal kapepet hayang jadi artis ngarah seueur asis hayang jadi artis ngarah teu paranas tiris hayang seueur artos biasa ngaendos hayang seueur artos isi dompet ngarang teu polos sapopo we duit gede moal ripuh moal kere dulur jeung batur marile loba moal loba hare-hare ieu nya lamun duit gede mah batur jeung dulur ge pasti malire nya hayang jadi artis ngarang seueur asis hayang jadi artis ngarah teu paranas tiris hayang seueur artos biasa ngaendos hayang seueur artos isi dompet ngarang teu polos 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 eta ieu curhat anu anyar teh ti cece nya hayang jadi artis ngarah seueur acis nya hayang loba artos ngarah loba ngaendos nya ka hareupna cenah ke hareupna urang curhatkeun deui nya curhat si kalbu ala Ceu Imas Bale Endah yu dadah yu bye bye gaskeun tuluy yu